Iya, apa majikan teh teu ngabanding-bandingkeun batur mah geulis, batur mah sok dandan ini itu da aing ge bisa lamun di modalan mah. Emang emang dandan teh gratis zaman ayeuna. Nanaon komo cara batur ieu. Aing ge bisa dandan mah yeuh. Hmm, kitu tah. Tah kitu tah. Tah, aing ge sarua geulis. Sarua geulis aing ge lamun dandan mah sia teh tong dibanding-bandingkeun jeung awe nu sejen. Ieu awe nu sejen mah demplon geulis oge. Teu bisa dikeukepan sia teh. Ai ka aing meuni istuning ditah dandan ai mere duit ngan sakitu. Eueuh pisan kumaha bisa ka salon bisa pedikuran meuli make up anu kumplit ari dablek duit dibere diseret. Atuh awewe oge nanaon kumaha modal butuh modal nyaho teu butuh modal. Tah cantik itu mahal nyaho henteu.